Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadena. Puji jeung syukur arang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala anu Maha Esa, anu atos masih kenikmatna ka arurang sadena nepikeun arurang tiasa ngahadiran tina acara ieu. Hadirin sadayana anu dipika hormat ku simkuring, para masyarakat Indonesia jeung sabangsa, jeung para calon-calon pemimpin bangsa, arurang ayeuna tos ngahadiran tina acara tina hari kemerdekaan Indonesia. Aduh, mana kemerdekaan Indonesia itu nyaeta hasil tina pengorbanan para pejuang-pejuang Indonesia anu atos maot di tengah perang. Jadi aduh kemerdekaan itu sanes pamere. Tes pamere siga negara batur anu kemerdekaan nanti dibere arurang mah negara Indonesia teh benang kemerdekaan teh kusabab tos berjuang nepikeun aya loba pisan anu maot. Jadi hayu arurang sadayana pertahankeun jeung lestarikeun ieu kemerdekaan teh ameh nepikeun ka masa depan nepikeun ka barudak arurang sadayana anu engke bakal aya di masa depan. Ameh badok eta teh tiasa ngarasakeun nu namina kemerdekaan siga arurang rasakeun ayeuna. Aya rupa-rupa cara keur ngapertahankeun jeung ngalestarikeun kemerdekaan Indonesia teh. Salah sahijina teh nyaeta ngameriahkeun hari kemerdekaan teh nyaeta 17 Agustusan. Siga balap karung, siga panjat pinang jeung anu lain-lain jeung sajabana. Jadi mumpung orang aya nuju sarehat, nuju waras, nuju kuat, nuju naon deui. Jadi hayu urang meriahkeun lah acara 17 Agustusan ieu. Yuk cekap sakitu diantara singkat ti abi. Hapunten lamun aya kalepatan tina cara nyarios cacariosana dan abi oge nuju diajar. Ya cekap sakitu hartu nuhun anu atos nguping anu atos merhatoskeun ti awal nepi ka akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ti abi, salam resep Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Puji jeung syukur arurang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung anu Maha Agung, yang Maha Agung deui. Yang Maha Agung. Puji jeung syukur arurang dugikeun ka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Anu atos masihan nikmatna ka arurang sadayana nepikeun arurang tiasa ngahadiran acara ieu. Hadirin sadayana nu dipika hormat ku simkuring, para hilap deui ah. Puji jeung syukur arurang dugikeun ka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung anu mana hilap deui kan Part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Puji jeung syukur arurang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa jeung itu kan salah. Salah. Atos telat belegog.